Bismillahirrahmanirrahim, nge-vlog pertama. Awas Pak, masalah disebel tuh kena motor. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Jayus dina vlogna Kang Jayus. Dina vlog video anu ayeuna ieu minangka vlog video anu munggaran Kang Jayus ngomong dina motor. Sakumaha bahasa harita mama ari STNK ieu dibawa teh? Aya. Sakumaha nu kungsi diobrolkeun basa dina video ngocoblok mendekar. Yen dina hiji waktu mah kuring hayang ngobrol dina motor atawa nya motovlogging beuneunan nya lamun naon YouTuber anu batur mah. Ka beneran dina deukeut ieu kuring kakara pisan make ieu motor kusabab plat nomor ge kakara kaluar. Kebenaran kuring beli motor NMAX nya mejeuna lah bari jeung nya meureun dipakena saminggu sakali sabab kan sapopoe aya di Jakarta. Ieu minangka mah nyobaan ngain reyen baheula mah ngain reyen nyobaan arek ka BEC kebenaran sekalian ngomean kamera ngomean lensana dan kamari teh meuli kamera mirrorless lah anu jang vlog nyata kamera Olympus nya ya ari Olympus teh kan kamera anu alus lah nya ari Olympus mah dibeula keneh ngan kabeneran kamari teh make lensa anu elektronik anu otomatis. Nah sing goreng ari make lensa siga kitu mah merlukeun naon ngaranna teh diropean teh kudu bener-bener imet ulah ngagedukan naon ulah nya intina mah ulah aya guncangan anu tarik sabab lensa otomatis siga kitu mah beda jeung lensa anu manual, lensa anu fokus naon ngaranna teh zooming teh manual. Anu manual mah kan rada kuatnya, rada awoweg, rada awet. Ari nu kitu mah kagedug saeutik oge langsung matak error. Nah, ayeuna kuring arek ka BEC carita nama. Mudah-mudahan lensana bisa diomean di BEC. Bari sakalian ngeplog anu munggaran. Posisi gambarnya saya teh mah? Hah? Tadi posisi gambarnya saya teh? Hah? Disentuh ora layarna? Saya posisinya saeutik rada ngaguar kunaon alesanana kuring nyokot motor NMAX dibanding motor anu sejena. Jujur ari kahayang mah kuring hayang motor X-Max nu saluhureun ieu tapi nek kitu cicisna can cukup nya cukupna keur meuli nu ieu NMAX. Tadi nama sempet kepikiran arek meuli PCX anu nya PCX lah nya ngerah kabeh Honda gitu di imah teh. Tah tapi ari ngaranna PCX teh kudu inden ge kudu 1
sabulan malah kan sabulan lebih. Nah jika kamari oge kuring kan sampai dia beli anu Scoopy ke budak kuring anu awewe eta sabulan lebih indena komo Scoopy anu stylish hese pisan cenah menangkeun anak motor model Scoopy jeung PCX teh nya kudu sabulan leuwih nungguan PCX nya ulin lah ka ieu ka dealer Yamaha kabeneran di Yamaha mah nyampak wae NMAX gitunya tanya langsungnya sekalian dicopot motor anu NMAX anu aya di dealer Yamaha itu carita teh dah hari dina review nama kan PCX jeung NMAX nya silih elehkeun lah papada boga keunggulan sewang-sewangan papada boga kekurangan sewang-sewangan gitu nyari kuring mah fitur resep oge tapi nya mesin oge jujur jadi salah sahiji pertimbangan pikeun kuring nya intina mah 11-12 lah jadi harita nyampakna anu NMAX nya NMAX anu dipilih ku kuring alasan namanya ku sabab NMAX aya gitu nyampak jika lun PCX harita nyampak mah jika PCX oge bakal anu dicopot ku kuring macet mah mun kana mobil kumaha we nya karena kamerana nu bade di aya tong labis sing cepet kalau yang mah dan kota Bandung ieu di dieu keneh geus siga kieu kabayang engke di kotana juga kumaha nah ku sabab kuring oream, pokoknya mengis oream ya lamun barudak kiranya menyambut kita budak-budak kuring ngajaknya jalan-jalan keluar dahar di luar anu ke daerah kota itunya ka jero kuring sok nolak lain teu karunya lain naon nya kumacetna kieu sabab adon capek di jalan lain menikmati perjalanan adon nya gegeleneng we gitu jadi keheul paling kejaba mun kieu ngan tempat daharna di saluareun dari Bandung atau di tempat-tempat anu gampang di jugjugna lamun ngaliwatan tolnya seperti daerah lamun keluar gerbang tol Muhammad Toha nyata di Rumah Makan Haruman di Mekarwangi atau di tempat-tempat misejena pokoknya nama anu itu mata memacetan teuing gitu mata lamun sakeureun di Bandung tara kemana pokoknya kamari kuring nyokot motor anu NMAX ieu di dia di dealer Yamaha ieu ya Yamaha JG Ciberem tuh di situ di Yamaha JG Ciberem di awang jalan Paledangnya geus sobol kan bapak geus teu pernah ke Paledang. Nah, ayeuna urang nyobaan deui jalan Paledang. Geus genep tahun leuwih. Bareto mah lamun arek ka mana, lamun nya ka daerah Bandung, geus bisa dipastikeun we. Jalan teh norobos ka daerah Paledang. Nyata ieu aya hiji montir. Ayeuna mah mainana boga bengkel sorangan. Montir motor balap mainana mah. Jadi lamun motor-motor balap di settingnya aku mainan di dia ngaranna teh One Racing anu bogana si Kang Wawan babaturan kuring di tahun 2000 ber
Di mana ya? Bengkel Wawan mana jadi wes iya gitu. Iya Lin hari tama. Bengkel Wawan deh ya. Oh iya iya. Bengkel Wawan. Wawan jero di no. Maledang jadi berubah kieu mah. Baheula kan cara rosong kene ieu sisi jalan. Mampi hujanan ya mah. Mama nyenak acisna tuh mah. Nyenak acis tuh mama. Anak itu Bisi kurang bapak. sama kayak iya kok. Ngalaman deui ka dieu. Mah tukang naon ieu rame mah. Pada lebarkan itu ya rek geberan ge ya motor. Tapi jika motor settingan acan bener ya. Biasanya gitu motor anyar mah lamun kakara keluar di dealer biasanya settingan acan nu settingan bener. Aya nu ditahan keneh biasana mah. Sabab karasa tarikanana can pati pol kejeng rada ngegerbet. Nya wajar lamun baheula mah Indrayan. Jiwa balap apa ya kene mah nya kan inget ayah mamah jadi wete jadi ke sekolotnya ini mah bareto mah lamun ayah anu ngajak balap teh wah biasa baraya baheula mah tukang balap tinggal motor cobaan. Erat ngojot karena berjari-jari mah enggak segera. Bae hujanan mah. Kurang Indiaan deui. Kurang hujanan deui Indiaan juga baheula. Parkir motor kehandap. Baru beli malah
Itu masalah kameranya. Belinya di mana, Pak? Di Jakarta, Mangga 2. Bagus sih, fokusnya cepet. Dan ternyata di semua toko kamera di BEC ini jarang yang bisa servis langsung. Yang bisa servis langsung itu susah. Katanya mereka harus cek dulu, lensanya harus disimpan dulu. Nah kalau kayak gini berarti mending saya bawa aja ke Jakarta. Gua makan di sini aja. Mending bawa aja di tempat yang dulu saya beli, biar dia servis. Ya setidaknya kalau yang di tempat dia beli dulu nggak jadi Indonesia bapak kamu. Tadi mah Sunda rasanya. Bapak kan waktu itu ini nama kudu disimpan heula kamerana lamun arek di servis di dieu mah. Nah, jadi gitu KB di dieu mah lamun servis lensa, servis naon nanti kamera kudu disimpen heula. Cenah kudu dicek segala rupana. Beda jeung lamun di Jakarta di Mangga 2 biasanya sok langsung. Sabab di ditu mah di Mangga 2 emang aya distributorna, aya service centerna. Jadi lamun toko urang servis ke toko tempat ngajualna langsung wehna dibawa ke service center. Eta wungkul meureunna masalahna teh. Nya wajar lah, memang di Bandung jigana can salengkep jika di Jakarta soal service center dari kurang. Jadi aku pulang we lah enak balik we enak mah. Ayeuna mah balik turun turun beh mana mah beh di itu belum turun mah biasa lagi lah awalnya beh di itu turun mah. Wah, masih gede mah. Masih kena hujan gede mah. Mau bener di balik ditulikin. Gedean deui mama. Pantes kan baru yuk. Hah? Ayo. Ayo siap mama papa mah. Hele siap. Iya baterai GoPro. Dina pesa. Kelak. Asik. Kehujanan. Arek kehujanan. Nyoba motor anyar dari nyobaan GoPro. Mending pakai jas hujan. Pakai jas hujan. Wae mama eta mah. Genep tahun leuwih teu pernah kahujanan ku cai Bandung. Lebay. Ya memang. Ya sobel genep tahun leuwih kehujanan teu naik motor di Bandung. Rajeun. Ya oke di Cesa baju kamu. 70 kan? Pas. Bae di Cimahi we coba bae. Nya arek. Kada nyosok ya tuh. Nah, itu untuk jalan Arjuna, nah. Pareto tuh tadi wae-nya.
dari Indian teh. Dari Indian teh. Kalau mau tempat makan di dia ini mana? Hingga mana tuh kene batur. Tuh di dia ya. Mau barang bekas kayak Oh iya.